Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelejeng enjing sadayana ibu bapak guru anu kusim kuring dipihormat sareng rancangan anu kusim kuring dipika cinta. Langkung dipayun hayu urang panjatkeun puji sinarong syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin kanikmatan ka urang sadaya tuk dugi tiasa paamrok jeung sanes henteu sacara langsung. Tilap oge shalawat sinareng salam ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana anu kusim kuring dipihormat sateuacanna nepangkeun wasta abdi putri Az-Zahra Nur Latifah di kelas 11 MIPA 5. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngaduikeun sakumaha pentingna ngagaduan moral anu sae. Unggal jalma ke dan nerapkeun moral anu sae pikeun diri urang supados tiasa sosialisasi anu gampang. Moral nyaeta mangrupa hukum tingkah laku anu kedah diterapkeun ka unggal individu dina sosialisasi jeung sasama dugi terjalin rasa silih hormatan. Patalina moral jeung prinsip-prinsip laku lampah nyaeta alak, budi pekerti jeung mental anu ngawangun karakter dina diri dugi urang tiasa nganilai mana anu leres mana anu awon. Minimna nilai moral nu aya di masyarakat Indonesia utamana kaum remaja. Kusabab kurangna pangaweuruh ngeunaan makna nilai moral anu nyababkeun rusakna sikap moral nu aya. Hal ieu mangaruhan pisan kana makarna bangsa Indonesia. Pikeun manggihan moral mangrupakeun salah sahiji upaya dina ngamekarkeun potensi kamampu jeung kapasitas jalma anu dipangaruhan ku tindakan anu sae boh nu awon. Moral ngawengkul laku lampah, tingkah laku jeung ucapan. Tina katilu eta, urang salaku jalma anu bijak kedah nerapkeun kana hal positif jeung nyingkan ti hal negatif. Saperti ngalakukeun laku lampah anu leres, tingkah laku anu sopan, jeung ngajaga ucapan saperti henteu ngucapkeun kecap-kecap anu kasar. Papasingan moral nyaeta aya opat, anu kahiji nyaeta moral ketuhanan, anu patalina jeung keagamaan dumasar ajaran jeung pangaruh ka urang sorangan. Contona nyaeta tetep silih hargaan antara jalma jeung hirup rukun sanajan beda agama. Anu kadua nyaeta moral ideologi jeung filsafat anu patalina jeung sumangat kabangsaan loyalitas ka cita-cita bangsa jeung nagara. Contona nyaeta nolak negara asing nu ngarobah dasar negara Indonesia. Anu katilu nyaeta moral etika jeung kasusilaan anu dijunjung tinggi ku masyarakat jeung nagara sacara kabudayaan jeung tradisi. Contona nyaeta ngucapkeun salam kanu sajen upama panggih jeung atawa papasan. Anu kaopat nyaeta moral disiplin jeung hukum anu patalina jeung kode etika moral jeung hukum anu berlaku di masyarakat jeung nagara. Salah sahiji contona nyaeta patuh kana tata tertib lalu lintas. Salain ti eta moral oge ngagaduhan tujuan jeung fungsi. Salah sahijina nyaeta ngajaga keharmonisan hubungan sosial antara jalma sabab jadi landasan rasa percaya ka sasama. Aya oge nilai anu jadi tingkah laku moralnya eta jujur, tanggung jawab, disiplin, adil jeung bisa gawe bareng. Kumaha urang moral tos laras? Ku aya moral jalma tiasa silih hormatan. Ku aya silih hormatan unggal jalma pasti bisa ngahargaan pamadegan unggal individu nepi ka selaras jeung harmonis. Ku kituna hayu urang lobah diri urang sangkan ngabogaan akhlak, etika jeung moral nu bener. Dipihareup moral ieu bisa ngamajukeun kahidupan urang anu saluyu jeung kamampuan pikeun dunia ieu jadi wahana kamakmuran jeung kasejahteraan balarea. Sangkan teu aya deui tindakan-tindakan saperti panyalahgunaan anu bisa ngarugikeun bangsa jeung nagara. Sakitu wae ti sim kuring, hapunten bilih aya kecap-kecap anu teu merenah. Sim kuring ngahaturkeun nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.